Mitra Sunda Sedaya Nu Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sunda, insyaallah simkuring saparakan cati dongeng Sunda kalayan situs resmi dongengsunda.com seja nyarioskeun hiji dongeng Sunda. Judulna kurang sadaya tos pada kauninga sapaliseurna Gumilar. Karya Bapak S. Sukandar, salah sawios sastrawan Sunda nu kakoncara. Ieu dongeng teh dumasar kana naskah asli. Nu jumlah jilidna ieu buku dongeng Sunda Gumilar teh kirang langkung 24 jilid. Kalayan diterbitkeun ku penerbit Caringin Kota Bandung kinten tahun 1868. Tumangga Mitra Sunda, Serial Gumilar, karya Bapak S. Sukandar. Mitra Sunda, geret panto imah dibuka ti jero. Lain-lain acan mangrupa imah. Ieu mah ised bae gedena saeutik ti saung huma. Disebut imah soteh pedah bae sakurilingna. Buni ditutupan ku anyamana awi nu diselapan kudang daunan minangka bilikna. Pantona atuh nya kitu keneh. Anyamana awi carang ditutup kudang daunan tambah ulah bolong teuing bae meureun. Suning sanyana eta teh. Da sanajan nya ge buni, angin mah teu buru ngabulubus asup ka jero. Pacenghul nu muka panto teh kaluar. Sanajan nya panon poe geus rada luhur oge. Tapi di dinya mah tacan karasa panasna kawantu sakurilingna masih keneh loba tatangkalan galede. Turug-turug sasat di gunung Talaga Bodas. Jadi hawa teh sanajan geus beurang oge masih karasa tirisna. Angin gunung nyecep nyiwitan pakulitan. Teu heran anu kaluar ti saung teh bari diharudum sarung nyampeurkeun durukan nu ngelun hasutna. Maklum dibontotan ku kai nu gedena meh sagede pingping. Pek manehanana kurah koreh kana hunyu dan lebu. Tadi peuting mubui sampe dina lebu panas, gorehel kapanggi. Geus asa, malah semu-semu tutung. Sabada dikepruk-kepruk dipiceunan lebuna. Bubui sampe garing semoga eureun teh dihuapkeun. Didahar, digayem maning ngaduruk-duk. Bari tuluy ngeureuyeuh nyentulan bubui sampe. Panona mah teu reureuh neuteub ruhayna durukan nu dihihidan ku hiliwirna angin pagunungan. Sakedeung ngareretan kakenca kakatuhueunana eueuh deui nu katembong. Iwal ti rungkun-rungkun anu pating jarumpluk. Beh tengahna ting jeleg-jeg kai leuweung nu satangkeup gedena. Bangun geuh manaker. Memang manehana dinya teh nyorangan ngadon nyaung-nyaung. Keur ngerem. Pakasaban sapopoe pikeun nyumbang nyambung kahirupanana nungan kadua pamajikanana. Kitu bae pagawena teh disaprak manehanana ditinggalkeun ku nu jadi bapana lantaran unggah balewatangan. Mitra Sunda ngaranna teh Asmita. Umurna tacan kolot-kolot teuing, kitu we aya meureun kana 35 tahunan mah. Tapi kulantaran salilana hirup ngarandapan kasusah da puguh jalma taya kaboga. Sangsara sandeng-endengna, sigana teh manika cida kolotna. Buukna geus mimiti bodas, roman beungeutna katempona kiruh pinuh ku gurat-gurat anu nandakeun. Yen hirupna salawasna ngarandapan tekenan batin. Ari matuhna nyaeta di hiji lembur anu ngaranna Kampung Cicapar.
Hirup kadua pamajikan anak anu mangsa harita keur bureuyeuh kakandungan 7 bulan. Geus ngadua kalian jeung ayeuna manehana boga budak teh. Ngan hanjakal sisikal teu panjang umurna. Dina umur nincak 2 bulan geus miheulaan manten dipundut ku nu kagungan. Gubragna ka alam dunya teh saukur nembongan wungkul. Anu saterusna ninggalkeun gurat-gurat kapeurih jeung kasedih nu hese pisan dipupusna. Ari lantaran pang-pangna maotna teh jalanna mah teu bisa kasusuan kudu jadi indungna. Ci susuna saat teu bijil saketlak-ketlak acan lir sumur nu kakatigaan. Puguh indungna sorangan langka pisan kararaban ku kadaharana anu samistina. Teu keur macek paribasana dahar sore teu isu. Turug-turug memindengna nu dahar nangan ukur kurub sampe atawa huy boled. Ayeuna sanggeus pamajikana bureuyeuh deui. Asmita teu wudu banting tulang, teu sirikna suku dijieun hulu. Hulu dijieun suku teh sanyana, pikeun mapag budak nu deuk lahir. Ngarasa bangbaungeun ku nu geus-geus. Nu jadi marga lantaran pangna anakna teu lanang ngumbara di alam dunya teh saking kunaon. Puguh hirup sagala putpot teu bisa maraban anak pamajikan. Anu temahna ci susuna jadi saat ngoletrak sasat jadi korban kamalaratan. Heurepakeun pungsat bahan sagala teu mahi, sagala kurang. Mitra Asmita nu tita tadi cenderung hareupeun dudukan bari ngagayem bubui sampu. Jung manehna cengkat bontot kai nuruhai teh dikusrukeun sinapareum. Bus kasaung nyokot bedog gedig init kaleuweung. Gedog gedog manehanana nutuhan dahan kai pisuluheun. Beres menang satanggungan reket reket laju dibeungkeutan ku tali awi bawana. Regeyeng ditanggung mudun ka belah lebak muru kalemburna kampung Cicapar. Satepina ka imah gubrag suluh teh diecageun diteundeun di bibir imah, dientepkeun dihijikeun jeung papada baturna anu geus jadi sababaraha tanggungan jualeun engke ka kota. Dikumpulkeun heula minangka namah cengcelengan. Nyi Esi nyaeta pamajikana nu harita keur kepah-kepoh niupan hawu ngagentak mukakeun panto dapur. Peret kasalakina keur nyusutan cikesang ku sarungna. Awakna buligir herang, semu-semu tutung balas kapoe ka ibunan lantaran kampretna teu dipake dibulen ku sarungna. Akang, geuning geus datang. Duh, kumahanya mangkaning leuweutna teu acan asal. Ceuk Nyi Esi bari ngelok deui ka dapur. Kojengkang nyokot cangkir seng, cur di eusian ci teh panas, sok diteundeun dina palupuh. Torojol Asmita nutulkeun ka dapur, geek diuk si dengdang bari ngageberan awakna ku dudukuy. Kop kana cangkir ceun teh. Regot, regot diinum banguning emat tenaker. Kawantu sakitu hanaangna atuh, mentas rumahku jauh, ngambah jalan anjak mudun bari nanggung suluk. Kang, kira-kira kabang katareng teh Kang? Nyi Esi tumanya deui. Pageto meureun Esi. Nah kitu. Asmita malik nanya kanu jadi pamajikanana. Atuh da isukan mah geus teu boga liweuteun. Tarasi deui beak. Poes minyak tanah, minyak kalapa karosong. Walau Nyi Esi bari ngareret kana galar. Atuh suluh bae isukan mah urang jualnya. Aya meureun genep tanggunganeun mah. Dalamun teu kagok beurang masih gana akang terek init. Ceuk Asmita bari ngareret kana kastrol nu geus teu diseuneuan. Hinggal dipanasan bae meungesan ku ruhak lantaran liwetna geus asak. Atuh saha nu deuk pimilihanna pugu geus beurang ari lain deuk dijual ka si babah gondok makan? Nyi Esi kituna teh bari nyait kastrol kop kana bungkusan peda. Tanggeus ngaguarkeun ruhak peda teh dibeuleum.
puguh bae sengitna mani nyambuang mata kayang gerak kop dahar. Ya eta sok murah pisan kasih babah gondok mah. Maksud lamun teu laku dina Kapait, dek dibawa wae ku akang ka Cihuni. Tugan aya leuwihna dinya mah pikeun meuli kolor akang. Ceuk Asmita bari neureuyan ciduh kabita ku beuleum peda. Nah dek dibawa kabeh kitu suluhna teh. Nyi Esi Yongjon mulak-malik peda. Kagok atuh Esi. Dibawa sawareh-sawareh mah moal tumpon dipake barang beuli. Keun bae lah. Tangtu karayap dapon bisa kajual kabeh. Nya kuring oge geus teu boga kutang Kang. Ieu geura meni geus dekil kieu ye Kang ye. Rek diseusuh hoream puguh eueuh keur salin. Cik Nyi Esi bari nembongkeun kutangna. Cacakan hideung meni semu bodas bakat tingku dekil. Nya engke bae lanan mun akang geus payu dagang areng. Sakalian lah urang meuli samping deui nya. Kapan geus tereh orokan kudu boga salin meureun. Dijawab gitu teh Nyi Esi teu ngomong deui. Kop bae kana piring seng song beuleum peda teh diwadahan. Op deui kana boboko nyata boboko sangut tuluy ngakeuliwet. Teu lila ieu salaki pamajikan teh geus ting cara muil dawahar. Deungeuna karo beuleum peda jeung sambal tarasi lalabna kepokan roai katingalina teh manisigan anu narikma teu naker. Bari ngarasakeun beuteungna nu geus eusian, Asmita nyarande kana bilik. Tanajan daharna teu ditepteg oge teurabna mah teu wudu we mani eureuleuan. Tara saban poe dahar ti beurang teh da biasana mah sok geus budit bae. Ari isuk-isuk atawa tengah poe mah sok diganjel ku kulub sampeu atawa boled. Mitra Sunda tina ngarasakeun nikmat atas dahar, antuk nama manehana ingeteun deui kana nasib nu karana pan harita. Pikirna lamun seug sore isuk bisa ngalakonan dahar saperti kitu beu tada teuing sugemana. Ari ayeuna aya isuk manggih, sorena kudu ngongkrong nya kitu deui sabalikna. Leng tungtung jadi ngahuleng nyosok jero, beuki antep nyalik si nasib dirina. Dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa, direnyepan, dikotek-tak, margalan taranana, bruh brehna rembongan. Nu jadi sabab mah manehna teh ditinggalkeun ku nu jadi bapana. Masih seger dina ingetanana, hiji kajadian moal bisa dipopohokeun saumur-umur, asa cikeneh pisan, sok padahal geus aya kana 5 tahunan. Harita bapana dirareyang ku sabara urang upas digusur satengah dipaksa. Dijieun hiji babandan, dibawa ke kota Garut bari teu pira mimiti nama. Kacarioskeun dina hiji poe kalemburna teh kadatangan ku ponggawa desa anu dijejeran ku tua kampung. Ngabejaan yen engke dina poe Ahad cenah bakal kadatangan Kangjeng Tuan Residen. Jeung para menak ti kota nu rek ngadon macang krama kaleuweung nu aya di Gunung Talaga Bodas, sakalian rek ngadongdon kawah. Sakureumbur anu kaliwatan kudu mapag. Malah lalaki mah kabeh kudu milu miring bari ngabantuan. Oge mangmawakeun cacandakan saterusna ngojod sabab rek terus moro. Harita diparentahkeun jalan-jalan rondaan bakal kaliwatan kudu dibersihan. Imah-imah kudu dikapur. Atuh ditungtung pilemburan kudu make kaca-kaca, wilujeng sumping. Cindek nama, lembur teh kudu dibebetek, dipapaesan. Caturkeun dina poe Ahadna teh sirikna ti subuh keneh. Kabeh pangeusi lembur ti capar teh kolot budak awewe lalaki geus ngabreng-breng di sisi jalan diliwatan ka Talaga Bodas, mitra. Tukang dagang, tukang buburuhun, tukang tani,
poe eta macul kana pagaweanana kudu nyambut tamu agung. Lamun aya nu teu datang dianggap jalma bahula ka menak teu satiasa suhu ka negara baha ka wakilna raja. Bangsal hapi hiji kolo tengah tubuh ti subuh kene geus manco sisi jalan bareng jeung anak lalaki Asmita katut pamajikanna Nyi Esi. Kasebut pangheulana bubuhan imahna teh sisi jalan rondaan. Geus kitu bae tariking cilaka atawa memang geus dikersakeun kitu ku Nu Maha Kawasa yen mangsal hapi kudu ngarandapan hiji kajadian anu teu disangka-sangka ti tadina. Barang geus rada beurang tamu agung teh can datang keneh bae. Ana jero-jero ieu teh mangsal hapi make boga hiji pamikiran hayang babakti ka menak. Umangkeuh dina hatena mah hayang disebut jelema anu satia tur satuhu ka pangagung. Ceuk pamikirna meureun lamun menak-menak teh dipupundutan duwegan, utamana mah duwegan dadagan piraku teu bungaheunana, eukeur mah ngarasa palai tos lumaku sakitu jauhna, disampakeun cai duwegan nu gahar amis matak seger kana badan. Atuh teu mikir panjang deui, kalacat manehna naek kana tangkal kalapa nu aya di buluan imahna, maksudna mah rek ngaladuwegan. Nah atuh kakara oge manehna nepi ka puncerna. Sabot gupuy gapai milih duwegan, ana beretek teh juragan lurah tumpa kuda ngimbarkeun yen rombongan tamu agung sakedeung deui sararumping. Sakur nu haladir kabeh kudu caringgogo. Muka dudukuy sarta ulah poho kudu acong-acongan nyarembah minangka panghormatan. Atuh sakur anu nyarahon mah yen mangsal hapi harita keur aya di luhur tangkal kalapa. Kabeh tinggorowok nitah turun. Ari juragan lurah barang mireungah aya jelema di luhur teu kira-kira ambekeunana. Manehna sosok bari tutunjuk nitah turun. Panona meni burial bencelik ngarasa gemes lain lumayan. Dianggapna jelema luka kelanyap camplak ka menak. Keur kitu burudul aleutan geus tembong sarumpa kuda diiring ku nu laleumpang. Atuh mangsal hapi teh siga nu sawan kuya teu bisa turun. Keur mah geumpeur ku nu pating corowok nyarekan, katambah-tambah ngarasa risih jeung sieun ku aleutan menak-menak. Manehanana jadi ngayek-yek di luhur, untung teu ragrag oge. Tapi teu burung we tengna mah bocor. Ngawer-wer mapai-mapai tangkal kalapa. Teu lila lar rombongan tamu ngalaliwat. Nu ngarobrog dukdek saringgogo bari ting aracong nyarembah iwal ti mangsal hapi nu sawan kuya nangkodna tangkal kalapa kawas hap-hap nempok ka handap bari ngadegdeg. Lamun juragan lurah teu boga kalakuan pat-pat gulipat ngajilat pantat, moal aya kejadian naon-naon harita teh. Tapi sakitu juragan lurah unjukan ka juragan camat. Atuh juragan camat ka Cidabenduna bari tutunjuk teh teteng jerag nitah turun ka mangsal hapi. Kocap rombongan kandeg kuno awang-awongan disatukangeun bari iji gimbrang lirdur sasana weur gadung. Teraleng ka hareupeun pangagung ngarempoy nyembah ngalaporkeun yen aya jelema camplak ka menak ngaluhuran ka payung nagara ngadonna lajo dina luhur tangkal kalapa. Kakara oge cle mangsal hapi nincak taneuh. Rombongan menak-menak ngaronom teu wudu. Mangsal hapi menang ganjaran pada nyepak, pada najong, pada nyabok. Sakitu manehna acong-acongan beri ampun-ampunan teh. Eueuh nu mirosea. Maklum kabeh oge pada hayang nembongkeun jasa kanu jadi dununganana. Puguh sarua pada tukang ngacilat pantat malar gancang naik pangkat unggah darajat. Aduh Kangjeng asisten tuan residen jadi asa kagugu ku pamolah menak-menak anu sakitu satiana. Pontan anjeun oge kedal sabda nu teu bisa dibantah deui ku sararea. Yen eta jelema nu camplak ka menak teh kudu diberok.
Poe harita keneh kudu dibawa ka Garut ditutup di Pangguyan. Mitra Sunda kalawan teu ngangkekeun deui harita keneh kalayan teu lila digusur tah mangsal hapi ku Upas. Kalaman pengalaman pemeriksaan leuwih teu heula cukup mangsal hapi didakwa cenah ngunghak sampelakan jadi menak adigung-adiguna lengis ka Pangagung tata langsung digebruskeun ka pangberokan. Heuleut sawatara minggu ti tas kejadian harita kurunyung babah gondok nunoko dinangkapait datang ka imah mangsal hapi kalayan di jajaran kulurah jeung tua kampung nu pamaksudan mere beja ka Asmita yen tanah bobogaana mangsal hapi kabeh dibeslah lantaran boga hutang ka babah gondok. Atuh geus teu bisa majar kumaha ngadenge putusan juragan lurah sia kitu teh Asmita ngan saukur narik napas panjang rumahu bari carindak-dak cimata komo indung nama mani digerelengan bari ngadingdiwut ceuri sarta sabulan ti harita terus bae tilar dunya. Kalau leban kan nyerian kudu jadi salakina jeung raja kaya. Lamun aya keneh abah mameureun hirup urang teh moal susah-susah tinggi kebon. Kumaha moal nepikeun karagra kaleungeun batur. Asmita setengah humandeuar sanggeus manehana eling tina lamunanana. Nuhun Kang. Nah kamana tuh abah teu dialihkeun Kang? Nyi Esih nanya kanu jadi salakina. Teuing atuh Esih. Da ditanyakeun oge ka juragan sipir cenah abah teh geus dipindahkeun ka tempat sejen. Kalayan teu disebutkeun ka mana-manana pindahna teh. Dilalakan oge manehna makalakah ngambek ka Akang. Juragan lurah ku teuingan. Duh emak. Emak mah tos sirna ti alam pana emak. Tingali ieu emak abdi. Abah dibero kalawan tekan tenan naon dosana. Kebon sareng sawah anjeunna lapur mak aya nu ngarampas mak. Asmita mitra poho di kalalakian manehana meungpeukan beungeutna kudua leungeunna bari sumurug ceurik kawas nu kanyerian. Kitu deui Nyi Esih kawawakeun duanana pada ngumbar si panon. Mitra Sunda sadayana sanajan bari ripuh oge penghasilanana teu sabaraha Asmita nikreuh gawe nu memang pacabakanana nu geus ngabaku ngareng di suku gunung Talaga Bodas. Geus teu mikirkeun jauh napa jalan tarahal nanjak mudun satengah totorobosan sok dapon pangbutuhna sapopoe bisa kacumponan najan jauh kana nyugemakeun. Tapi pikeun Asmita mah teu teuing jadi pikiran. Hese capek teu dijieun hate bubuh ripuh teu dijieun ewu komo ayeuna mikirkeun jadi pamajikanana keur bureuyeung bulan alaeun. Manehna kudu nyadiakeun naon-naon rupa hal nu diperlukeun di mana jabang bayi nitih wanci datang mangsana bumelar ka alam dunya. Tapi pikeun Asmita mah teu jadi pikiran. Atuh dina geus brolna si Utun inji medal ulah nepi ka ngarandapan hiji katunggaraan deui saperti waktu si Cikal. Bubragna ka alam dunya teh ngan sakara ngebun berat beuteung indung. Tapi teu meurus bisa cumarita di alam pana lantaran kaburu kapegat ajal. Poe keneh pisan Asmita geus mudun ti lembur bari nanggung areng. Sakali ieu mah inditna teh bari toleh dikukuncit ku karisi. Dipupuntang ku kahariwang lantaran ti peuting keneh. Pamajikanna geus puperingisan siga nu rek ngajuru. Tadina mah poe eta teh moal indit-inditan tapi ari ras ku pangabutuhna mangkaning di imah geus teu boga nanaon. Atuh kapaksa berat-berat oge indit. Ngan talatah ka indung beurang nihapekeun pamajikanana. Kocap nepi ka nangka pait teu luak riuk deui. Terus bae manehna ngenca maksudna mah rek terus ka Cihuni. Jadi jual dinya mah sok murah pisan. Komo menjual kasih babah gondok. Wah, nya murah teh ditalikong ditimbanganana. Nah atuh dak dumadak si babah gondok teh keur ngajanteng hareupeun tokona. Ret ka Asmita nu keur noyod nanggung karanjang areng. Anak gorowok we ngegeroan. Hayya, Asmita.
Ale dibawa ke mana alang teh ha? Babah Gondok tumanya ke Asmita bari nyamperkeun. Mereka cihuni babah. Buga anu pesan di ditu. Walon Asmita bari noyod. Hayya, mangke lana atuh Asmita mangke. Walon siola. Lili we jualna ya. Ya Allah tuh kali itu Mas Asmita. Ah, bah. Dijual di dia mah sok murah bah. Alah dasar si Akang meuli teu ngalti. Beda saeuti mah teu naon-naon ta. Kaciuni mah jauh ye. Geus wae deui ye. Babah Gondok setengah ngolo ka Asmita. Ngomong Sundana sadeu pisan bubuhan sengke kurang-kurang namah matak ti kaharti. Asmita ngahuleng memang nya ya benerna oge omongan si babah teh. Lamun dijual ka Cihuni najan aya bati meusan, tapi da bener jauhna mata ribu. Tapi ari dijual ka si babah Gondok, ya bati murah teh. Sok dilicikan timbanganana curang dina nyilona. Ah, da eta babah sok licik dina nimbangna euy. Asmita terus terang ka babah Gondok. Alah Asmita meni jadi omong. Eta masalah mana tuh Asmita? Wongana welengna sok diwaseungan heula ku sai, nya jadi beula atuh hayya. Mani oge ngalicikan mani ge. Cek si babah Gondok bari nyerenge ka Asmita. Asmita teu ngomong deui. Manehna oge rumasa sok ngabanjur arengna ku cai ambeh nambahan berat. Atur gayang bae daganganna ditanggung supaya ditimbang. Ongkohan manehna inget kanu jadi pamajikan bisi kaburu ngajuru. Sanggeus narima ladang areng bari mangguran catan. Barang manehna malik deui balik kabeneran jol teh juragan lurah dipanto. Teu dihaja sirahna ka baduguran catan dipanggul ku Asmita. Nah atuh anak kuruk teh juragan lurah ngambek. Pajar teh cenah neunggeu ukuran catan. Sakitu disebutkeun terang bakal anu asu bari ampun-ampunan, tapi teu burung Asmita teh teu meunang ampun. Dicabok jeung ditajong bobokongna mani sabaraha kali. Nah sia teh Asmita teu neuleus sia teh ka aing. Geus puguh bapa siang nguhak cempelak ka pangagung jeung menak. Ayeuna sia deui hayang dibuih sia. Tanes dihaja juragan. Sumpah juragan. Teu katinggal ku abdi teh. Nida pangamunten bae. Aduh juragan. Asmita mani popoyong kodan sieun ditajong deui. Hapunten pedol sero sia. Sia ngunghak campelak ka pamarentah. Kitu nate bari habek. Beungeutna Asmita dicabok. Atuh Asmita mani ngabangkieun. Puguh teu nyana bakal ditambahan deui. Mita Sunda. Asmita rada mundur bari pupringisan tapi juragan ulah barja kalah beuki nafsu. Barang deuk najong deui. Kabeneran manehna teh nincak salang. Atuh barang hiuk sukuna nu katuhuna jongait kana salang. Suku tukangna kabawa. Teu ampun deui. Blak bae langkarak. Nepi ka sirahna ninggang kana jojodong. Sabot kitu Asmita maleos bae indit sok sieun juragan lurah nafsu deui. Barang hudang Asmita geus kaluar manten. Atuh teu di juragan lurah teh kacida ambekna. Keur mah memang ka Asmita teh cua, dumeh tadina aya pasal mitra. Tadina mah Asmita teh rek disusul, tapi si babah Gondok geubat ngupahan bari ngaleng juragan lurah didiukeun dina kursi. Atuh harita mah teu katutuluyan, ongkohna ngarasa era ku polahna sorangan, da ari hatena mah ngaku yen Asmita teu boga salah. Mitra Sunda, sanggeus Asmita balanja keperluan sapopoe manehanana. Manehana gura-giru bali ka imahna. Tapi ka pamajikanna mah teu bebeja yen tas aya kajadian kitu. Heueuh da ceuk pamikirna bisi matak nambahan rentag ka pamajikanana nu harita keur bubureyeungan sasat bulan aleun pisan. Dan karasa deui sih Asmita tumanya bari sok nunda menangna balanja dina paluku. Teu acan Kang, da ceuk mah inot oge cenah lingkat lila kene.
walau Nyi Esih bari melong karena balanjaan salakina. Oh gitu. Cenah cek Esih geus 8 bulan. Pongko cepeting keneh geuning geus pupringisan bae. Iya, kerek ngitungna meureun Kang. Kerok ngitungna meureun Kang. Ngan ieu usikna masa beki kerep wae jeung motah nepi ka mata kelima. Nyi Esih bari ngusapan beuteungna. Kawas sama lalaki deui meureun Nyi. Da basa keur ngandung ku si Ujang mah teu matak palalaur kieu. Aya geuning teu lila Kang. Asa terena keur dagang teh. Da teu kacihuni Kang teh. Dijual wae ka si babah gondok. Maksud teh supaya gancang lah payuna. Cenah sok murah jeung nimbahna tah bener. Keun bae Ji. Dan nu handapna mah kapan meunang ngabanjur. Ongkoh mah melang deui ka Esih. Disangka mah geus brol ku akang teh. Cik Asmita bari nutup beuteung pamajikana nu geus mendeyang berat ka hareup. Mitra sekali mangsa poso sore harita teh Asmita geus aya deui di saungna keur ngareuleuhkeun kacape. Ngarangna geus beres, malah geus ngelun hasupna ka belah luhur. Oloyong manehna kan rada negla, ge diuk dina batu nyawang kalebak nyeueung mayakpakna pasawahan. Di ditu teh suhunan imah rentul gumplukan mangrupa lembur-lembur culcel pasarenggang. Ret kajauhna, tembong mayakpak bodas lengkobna. Nyata lengkobna situ bagendit. Surungkuy, tina sela-sela ngalemukna pasawahan aya ngebul-ngebul maju. Si horeng eta teh kareta api ti Cibatu ka Garutkeun. Sorana mah teu kadenge meueus-meueus acan. Ret Asmita kana panon poe nu keur nyumput di satukangeun mega hideung. Takedeung dia oge mulubus ka satukangeun gunung. Balieur ret kana mega-mega nu tadinya nacas bodas ayeuna mah geus salin rupa jadi semu-semu walukuk. Ngaruntuy pasurung-surung, patepung pairing-iring, nyeret ka tebeh kidul, nyerelek ka sered angin. Ret di panonna ka tebeh kulon nyawang kota Garut. Teu kajeueung ngan ukur bisa dipaparah lebah-lebahna. Puguh kahalangan ku pasir-pasir nu pating jarumpluk. Di ditu bapa aing diberokna teh. Di pangbuyan di kota. Tapi naha atuh teu dibejakeun ka mana-kamanana. Nepi ka ayeuna geus aya kana 5 tauna. Moal kitu geus maot abah teh ku panyiksa. Mana teu diterangkeun oge ka aing meureun kitu. Ceuk geureng tresna teh Asmita bari teu karasa si panonna geus nyurucud anu terus disusutan ku sarungna anu geus belel. Lurah. Teung teuingan. Kitu-kitu bae maka dilaporkeun. Hayang kapake meureun atawa hayang dijieun camat sugan. Tanah deui beuti jabal. Memang nya abah teh boga hutang. Tapi da asana mah teu gede-gede teuing. Pirani nganjuk kentang piwiniheun atawa nganjuk uyah tarasi moal nepi ka ratusan. Moal kitu ieu teh gawe curang nasi babah. Bae sakongkol jeung si lurah. Geus puguh abah teu puguh raratanana. Eta deui ka aing oge ulah teh kacida siga pisan geudeuhna. Nah naon nu jadi dosana aing ka lurah teh. Tadi oge lain suwani ngalawan dicabuk di sajong teh. Tapi mun aing nepi ka ngalaman gelut atuh nepi ka ngaroga halalura, meureun aing teh nasibna moal beda jeung abah. Cacak mun si Esih keur teu gede beuteung mah lah. Kumaha engke bae. Kumaha beh nari dihina-hina teuing mah. Kitu mitra ceuk gerentos hate Asmita anu diuk dina luhureun batu bari ngalamun. Sabot kitu. Korosak. Sadaya nu leumpang satukangeunana. Ari di dieu teh si horeng unan babaturan salemburna nu harita oge keur ngareng ngan pernah rada anggang. Kang, mani anteng lamun teh Kang Tata. Ceuk si unan bari milu diuk. Puguh keur nyawang pamandangan alam euy. Mani sakieu asna. Leuheung akang mah make bisa keneh nengetan ka awasna alam. Kuring mah boro-boro ampar. Mikiran ka soge geus sakieu asa sundekna hirup teh Kang. Ceuk unan bari panonna melong ka jauhna. Susah oge unan. Moal cara kuring.
Unan mah kebon boga, kuma boga atau balong aya. Ari kuring. Barang nungan sakit gitu nate kapan dijabel ku deungeun. Jaba nasib abah. Teu puguh pikireunana, leungit teu puguh ngilasna. Maot teu puguh kuburana. Eta teh sanyana unan. Asmita nyarita semu ngageuri. Tapi tidak ekeun ari nyaritakeun tadi tas disiksa ku Lurah mah. Nya na kumaha eta teh Kang? Nah teu ditanya kan ujagana. Oh ditanyakeun mah ditanyakeun eta dunan, mani geus bosen. Tapi tinimbang mereka terangan makalah ngambek tah si sipir ka sebelahan teh. Bangsa urang sipiran teh Kang. Bangsa tuan puguh ge euy. Keur kulit beureum mata bulau teh irungna ge bengkung kawas doran pacul. Ari buk teu beda we ti bulu jagong. Eta ku akang teu ditanyakeun ka juragan lurah, sugan we nyahoun manehanana. Alah, sarua. Kalah kanyarekan laklak dasar pajarkeun teh. Nah dewek teh purah jaga pangberokan, kitu cenah. Kitu pugunan. Jalma leutik mah pisan hargana euy. Mun keur suwe cara kapalang suwena. Eukeun mah bapa cilaka. Bobogaan ngan sakitu kitu we hayo dijabel deungeun da kakeueum ku hutang meureun. Ke Kang. Lain sabaraha cenah hutang bangsal hapi teh Kang? Oh, nyaeta teu pugunan. Kuring agak teu ngarti. Ngan lamun deuleu surat kue tangsi nu dijempolan ku abah mah memang aya ratus cenah hutangna teh. Tapi keurut naon atuh loba batuin. Asa teu kaharti pisan unan. Wah, boa eta mah jieunun Kang euy. Unan bangun asa-asa naker nyaritana. Oh, jieunnan kumaha unan? Da aya saksina. Saha saksina Kang? Juragan Lurah. Walon Asmita bari huntuna ngadak-ngadak kekerot kawas nunahan hiji ka ambek. Nah, buat nya sekongkol jeung Lurah berod. Saha nu nyaho Kang? Sosongkol jeung Lurah berod. Unan nyarita bari semu harewos. Nya sekongkol bisa jadi euy. Nan. Ke sakongkol kumaha maksud nan teh? Asmita kaget tumanya deui ka Unan. Kang. Sasongkol Kang. Saupamana si Dorem disogok tah ku si babah gondok. Atau juragan Lurah we hatena ngewa ka mangsal hapi meureun. Ceuk Unan nyebut kalu palurah Barja teh si Dorem. Sampai dah beungeutna beron. Tapi ari hareupeun mah taya nu wani nyebutkeun kitu. Takedapan Asmita ngahuleng. Asakeuna pisan caritaan Unan teh. Kakara manehana inget ayeuna mah tangtu Lurah teh hatena malang ka bapana. Lantaran teh heula cenah kungsi aya bejana. Lurah teh mika hayang ka Nyi Esi. Ngan teu daekeun darek dicandung. Kabeh dianakeun apa Nyi Esi teh jadi pamajikanana. Bisa jadi. Tapi nah atuh males nabet ka abah. Lain ka aing. Gerentes hatena Asmita bari huntuna kekerot. Beungeut ngadadak euceuy beureum. Awakna geter kawas nu muriang. Paingan atuh euy. Ayeuna mah kaharti ku aing. Ka aing teh kacida siga nu cua na manehna teh. Ras manehna inget yen tadi kasih tajongan ku Lurah Barja. Unan ngarasa reuwas oge barang mireungeun parobahan dina Asmita kitu teh. Hatena mah ngarasa kaduhung sagala. Hayoh make cumarita sakecempang kecempung teu puguh urus. Cok sieun aya balukarna baya anu teu hade sasat manehanana nu ngaliarkeun talus ateul. Mitra Sunda Nusatya, poe beukeureup-reupan maju ka buditna. Takedeung dia panon poe nyulusup asa tukangeun gunung. Tapi eta dua jalma teh masih sarung ngelik dari yuk dina batu nyawang kalebak nu geus ganti rupa kasaput ku beleg-belegna hariem beungeut. Geus poe geuningan euy. Hayu urang nyindurukan. Tong ka ditu urang di bae. Urang teruskeun dongeng teh bari bubi sampeu. Ceuk Asmita bari jung cengkat leos ka saung dituturkeun ku Unan. Sakedeung oge mitra durukan teh geus ngabebelah. Asmita jeung Unan naragog bari mesekan sampeu ku bedogna. Tukangeun marana ngebeleg-beg leuweung geledegan keneh. Sok mustahil lamun teu dieusian ku sasatoan nu garalak. Tapi mungguhing keur jalma nu hirupna put-pot segala kurang mah nu kitu teh geus teu dijieun keder, teu dijieun seber. Memang loba kebejakeun. Yen aya jelema nu keur ngareng ditekuk maung atau dipacok orai mati nepi ka hanteuna. Tapi ku Asmita teu dijieun pikir.
pokoknya mah asal bisa ngadatangkeun hasil pikeun nyocokan pangabutuh rumah tanggana. Hatena geus ngarasa senang. Soal pisilakeun eta mah soal engke kumaha behna bae. Mitra hiji poe kacaturkeun Asmita teh keur aya di imah. Manehana keur gegelehan di tengah paimahan, keur ngalaman ngeunaha teh harita teh bebenanganna jual areng rada mucekil oge, sakaligus payu 10 tanggungan diborong ku babah urang Garut. Sakali ieu mah Asmita teu ngajual ka si babah gondok, anu keur waktu tadi si babah gawena ukur ngawaskeun bae ti emper tokona, nempokeun Asmita keur cakah cikih mun jalan arengna kana luhur gorobag dibantuan ku sababaraha urang baturna. Lamun seug Asmita harita nitenan kana pasemona si babah gondok, sabrehan oge tangtu bakal kajudi yen si babah gondok kacida ambekeunana. Manehana ngarasa teu ngeunaheun ku Asmita nu ngajual areng kanu sejen. Komo jeung loba kitu mah. Kapan biasana oge manehanana nusok melian areng Asmita. Cag mitra, insyaallah sanes waktos wangto biteraskeun deui. Sumangga mitra Pasundan, hapunten kana samudaya kalepatan sareng khilafanana. Mitra Pasundan, cag heula mitra. Serial Gumilar, karya Bapak S. Sukandar. Carios nyambung ieu insyaallah kusim kuring sapara kanca diteraskeun deui sanes waktos. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.